gampang mah ku cai kiru heula kahiji amih engke pas kumbahan ka-7 teh kumaha bersih engke lamun teh mah cai kiruhna dina kumbahan ka-7 jadi kotor keneh nya teman tak cai kiru heula terus hiji bereskeun nya dua henteu kudu dugi ka garing nya kumbah cai kadua bereskeun teh disingraikeun cai nu eta nya 3 4 5 6 7 dugi ka-7 nya tah neme tiasa dihukuman suci tamantak hararese nya nyucikeunana oge gitu nya bahaya ari satona mah lucu nya kumaha tapak ucing tapak ucing mah jika tapak jelema nya eta mah cenah urang geuleuh ningali tapakna lapel cenah resep tapakna alus antap ari resep mah alus juga kembang ngahaja-haja mah rarese tos jadi teu cukup ku dipurulukan tanah hungkul salajengna seleuwih lihat deui wal ghuslatul muzilatul lil aini wa in ta'addadat fahiya wahidatun tah lamun teh mah jentulna aya keneh jentulna teh teuas ieu mah tapak anjing tapi tas nincakna tina taneuh porang ngabeku di dinya nya kagaringan rada badag ning tapakna teh nya ulah tapakna badag ieu mah ucing teu bisa nya sabab urang ge piraku ucing badag-badag teh nya tah pertama buang heula eta naonana tapakna sanajan geus ngabatu sekalipun nya da moal ieu ngabatuna ge geus teuas nya ieu ngumbah tapak teh sanajan geus 7 kali dikumbah gosok-gosok kumbah gosok-gosok kumbah geus 7 kali ieu ngumbah tapak ieu tapi masih keneh aya tapakna teh leungit-leungit teh dina kumbahan kasabaraha dina kumbahan ka-8 contona maka ieu kumbahan mah teu kenging dietang ya teu kenging dietang anu pas ngaleungitkeun jentul mah cenah badi dietang mangga ngan jentulna kedah tos kumaha tos teu aya tadi dieu mah bahasana wal muzilatul lil aini wa in ta'addadat fahiya wahidatun lamun teh mah jentulna tos teu aya teras kakumbah tah sanajan geus kumbahan ka-8 maka eta teh kaya-kaya kakara kumbahan kasabaraha kahiji nya kaya-kaya kakara kumbahan kahiji jadi kudu leungit heula jentulna sabada jentulna leungit neme diitung ngumbah ta eta aturan dina fikih bakating ku berat-beratna najis mughaladzah nya henteu kieu nya ieu mah masing dielap hungkul ge ku tisu leungit ieu memang leungit secara hisi leungit secara panca indra leungit secara panon tapi secara hukum eta teh masih keneh dihukuman najis ya titik wa yustaratu hirin najasati wurudul ma'i binafsihi au bi iradihi cara ngaleungitkeunana nyaeta cukup ku dikucuran cai atawa diliwatkeun cai nu tadi teh lamun teh mah saalit cukup dikucuran ngan lamun teh mah seueur cukup diliwatkeun teh kumaha banyur kieu banyur tuluy cai teh palid ka dieu tah eta teh cekap nya teu kudu digosok-gosok deui ari tos teu aya mah jentulna ingkana qalilan lamun caina saalit cai saalit teh kumaha maksudna kurang tina 2 kulah ari caina loba mah gambaran urang teh boga meja 4 meter pasagi ari luhurna teh ditincakan anjing contona teh tuluy di hareupeun imah teh aya balong ari caina loba mah gotong we mejana ka balong tuluy diuyeuh naon dikuyab-kuyab ge teh tah asalkeun eta cai naon cai teh aya luhureun naon luhureun eta meja
berarti kudikieukeun teh sabada eueuh tapakna mah sekali, dua kali, tilu kali digotong. Tah eta mah cukupnya di nag hungkul dina cai ge. Lamun caina loba atawa awak urang keur sarenya, nah teu kanyahoan anjing minjakan ka dieu ieu. Ah tinggal ngojay we di walungan eta mah nya lamun caina loba mah. Usik-usikan we 7 kali beres. Ngan lamun caina saeutik wayahna kudu dikucuran. Sapertikeun urang boga bak ngan bakna teh leutik. Ah eta mah kucuran we tereh ieu sakali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali. Nu sakalina make cai kiruh anggap we ngojay di walungan keur caahnya dah henteu perih ieu cai kiruh mah. Tah eta lamun caina loba cukup diusik-usik wungkul ngan lamun caina saeutik mah kudu dikucuran tegesna mah cai anu datang kana tapak najis. Terakhir pa in warodat alaihi, pa in warodat maka lamun teh mah datang naon najasatu najis alaihi kana itu cai tanajasa pangna ulah cai saeutik anu urangna usik-usikan teh sabab lamun cai saeutik kadatangan najisnya urang ieu najis urut ka kelayan atawa diletak dina curug ari caina ngan saemer lamun cai naon cai eta saemer ku urang diancloman ieu urut najis berarti eta cai teh jadi mutanajis. Lamun caina saeutik maka cai nu kudu datang kana tapak najis ieu supaya naon? Supaya caina dihukuman suci. Anapun lamun caina loba, amal maul kasiru anapun lamun caina loba, fala farqo maka eta mah teu aya bedana pihi dina itu maul kasir baina kaunihi waridan alal mahal. Ari cai loba mah rek dikucurkeun ka urang, rek urang ngojai dina eta cai, eta mah teu aya perbedaan dina pada nyucikeunana. Intaha, ari intaha teh paragat atawa beres ieu masalah. Faslun fi syurutis sholati wallahu a'lam bissawab. Saripuhnya Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Fakina wa faki ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahu